Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ke Alhamdulillah. Seterusnya lajeng gede kena penceramah anu kagenep nyaeta bade disumarakeun ku Al-Mukarram Kiai Hasanuddin. Waktu sudah tepat si baginya datang. Alhamdulillahilladzi arsala wa bil huda wa bil fikri wa du'arbaba summu ma'rifah faqad qala Allahu ta'ala fi ayatinil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummati zailu idza azza lahum fala yastaghfirun sa'atahu wala yastaqdimun. Kulun nafsin da'ikatul maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertama-tama langkung utama marilah kita panjatkan puja sareng puji tasakur kadas ilahi Rabbi anu alhamdulillah anu parantos masian Qala ta'ala Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Pertama-tama langkung terutama marilah kita panjatkan puja sareng puji tasakur kadas ilahi Rabbi anu alhamdulillah anu parantos masihan berebu-rebu nikmat terutami nikmat iman sareng Islam. Salawat wa salam marilah kita panjatkan puja sareng puji tasakur kadas ilahi Rabbi salawatulillah salam salawatulillah
assalam. Keturunkan kepada Abu Alam, ya'na habibana wa sabiyana wa maulana Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagantun kepada tabiin tabiasna kalam mandar ka urang sadaya salaku umatna pamudah-mudahan urang uihna engkeun disapaatan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asadidah, para pemuda, wabil khusus kapun guru urang anu alhamdulillah anu perantos nampak hadir dina dayat ayeuna. Hayu urang doakeun guru urang mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambih-tambih beri rezekina, amin. Jeung dipamudah-mudahan dibarokahkeun ilmuna, jeung dipamudah-mudahan dipanjangkeun umurna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap deui kepada santriawan santriawati menawi aya tehilapti kepada aparatur pemerintah dari tingkat atasan sampai bawahan, wakil khusus ke Bapak Lurah aya, Bapak Lurah aya. Ayo orang doakan Bapak Lurah nasi dipanjangkan umurna, amin. Yang dipangudah-mudah ngajabatna dina janten karurangan apa mudah-mudahan sing aya amanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Abdi dikayunan para guru-guru nyuhunkeun dihapunten disipakan pasti sin abdi eta aya dina kalapatan dina cedok sin abdi nyuhunkeun dihapunten kepada guru-guru. Dina ieu wengi ieu bade ngayakeun acara walimatul qaul. Anu alhamdulillah di tadi dina acara walimatul qaul geus kubabaraha kiai anu dijenrekeun dina hadis-hadisna dina tapak lamana sim abdi mah ukur nongkrong bae atau hitung-hitung cacahan bae. Karena sim abdi teh biasa panerima pasesaan kumaha cenanya. Nepangkeun eta geus diomongkeun. Ngomongkeun ieu kudu geus dibahas. Kubaraha pasti nama tadi. Eta ge sim abdi mah di payun para guru-guru eta moal panjang lebar. Urang dina ieu teh nerangkeun walimatul qaul. Anu alhamdulillah dina wengi ieu tos ngayakeun haul guru-guru urang anu parantos pulang ka rahmatullah. Hayu urang doakeun guru urang anu parantos pulang ka rahmatullah sing dihampura dosana, amin. Yang dipangudah-mudahan dicaangkeun kuburna, amin. Yang dipangudah-mudahan ditetapkeun dina surgana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya hiji cerita dina ieu kaul. Misalna urang teh kusebab urang mondok di pasantren. Jadi kusebab
pun guruna tak parantos pulang ke rahmatullah. Jadi wali muridna eta teh atau jadi alumni teh kurang teh ngadongkapan ka pun guruna atau orang di sana pun guru ngantos ulun tos pulang ke rahmatullah, tapi urang teh ngagungkeun teh ilmuna urang dongkap di sana ke pun guru anu perantos pulang ke rahmatullah, urang datang ka rombongna jadi urang satu rahmi ke putrana adu mami aya istrina bukan istrina, jadi urang teh lain ku sebab urang nikah guru eta lain ku sebab tos tak aya pun guru. Jadi teh urang rek urang bae mah ke pun guru eta meskipun tos eueuh ge atuh urang dongkapan bae pan aya kana keluargana, atuh urang dongkapan atawa jarah, gampang teh urang misalna saminggu sakali mah, gampang teh urang sapoe sakali mah. Eta mah kudu aya atuh burung satahun 2 kali atawa sabulan sakali kan unggal pengawasan. Eta sok aya misalna dina pengajian alumni, jadinya dina pengajian santri. Eta teh urang kudu sebab urang kudu ngadongkapan pun guru. Jadi dina ieu teh soalna sim abdi mah saur dina keterangan teh kulun nafsin daikatul maut. Anu jadi saha-saha teh jadi manusia diciptakeun ku Gusti Allah ka alam dunya teh manusia pasti ngarasaan mungkin uihna ka poe kiamat. Maruna atau orang rasakan suratul maut. Pasti orang kabeh anteh ngarasakeun suratul maut. Misalna Mang Rodin moal hirup-hirupna di alam dunya sa lama-lamana pasti aya modaran. Jadi teh orang emang di alam dunya teh moal urang salama-lamana urang kudu ingat dina cariosan atau guru atau orang tua, pasti orang tua atau pun guru eta mapatahan ka anakna. Lamun pun guru lemah ka wali muridna urang teh kudu nurutna kana naon. Soalna sarua orang misalnya diperintahkan ku Gusti Allah. Lamun diperintahkan ku Gusti Allah eta titah di cicingna urang di alam dunya eta titah ibadah atau salat, ngaji, puasa. Tapi ku sebab misalnya diperintahkan ku kolot, misalnya kita kurang lagi ngaji misalnya kita ke pasar atau ke warung, tapi si anak aja kita nurut ke kolot. Jadi sarua bae ku Gusti Allah ya entos diperintahkan ka umatna eta, lamun urang teu nurut ka Gusti Allah dina parentahana, jadi urang teh menang doraka. Eta ge sarua bae lamun urang teu nurut ka kolot, misalnya dititah ku kolot, sarua bae eta ge urang menang doraka. Namun urang kaminta hampura ka kolot, namun ka Gusti Allah mah urang namun tobat. Jadi urang teh kudu tobat.
Jadi teh urang ku Gusti Allah diciptakan di alam dunya teh urang lain ukur jadi kesenang-senangan. Soalnya teh urang di alam dunya teh ukur sakedeung. Mual kulubun urang misalnya boga pakaya, lamun urang pakaiana ngeludak, istilah itu berarti. Misalnya mobil ngeludak lima komo pamajikan atau opat, eta teh urang mual dibawa ke alam kubur. Urang dibawa teh ukur boy, ini baju eta nya boy. Jadi teh urang ke alam kubur eta ukur mawa boek doang. Mobil moal dibawa, pamajikan opat moal dibawa, naon moal dibawa ukur mawa boek. Jeung urang teh ukur dibuatkeun lain dina pajero, lain dina Avanza. Pasti urang teh dibuatkeun dina pasaran. Mau pasaran? Pasarannya gimana? Dibuatkan ya. Hadirin yang mau pakai lagi supaya hadirin rahimahullah. Urang alhamdulillah dina wengi ieu anu parantos ngahawalan pun guru urang eta pamudang-mudang urang kabarokahana dina wengi ieu anu parantos ngahawalan pun guru supaya ilmuna anu parantos ditinggalkeun ku anjeunna ka rahmatullah sing dijangkeun urang kabarokahana ka urang amin. Jadi mudah-mudahan urang sing ilmuna sing manfaatkeun ka urang ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Guru di abdi di awal demi akhir mungkin apunten disibakan pasti dina cariosan sing abdi mungkin pintu ampunten mereka para muslim abdi soalna wa kunal tasuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirian doa tak? Sirian doa dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadiqin al-fardos dan baikkan patah doa. Saja beri kena acara terakhir kita tutupan dengan doa. Anu insyaallah disebutkan doa al-mubarak khairiyat. Waktu sih kalau tepat sekali ngatur. Ya Allah ya Jalal wa Sayyid Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin alhamdulillah alamin. Benar ini ada pelawak ya.